Coy, maneh apal teu jirapah? Urang rek ngabejaan ka maneh. Maneh kudu ngabandungan yen ieu teh ilmu anu penting jeung bisa ngajadikeun maneh pinter jeung leuwih nyaho kana kahirupan di alam ieu. Bisi maneh teu apal, tah ieu teh ngaranna jirapah. Jirapah nyaeta sato anu boga beuheung panjang, bahkan ieu beuheung jirapah teh nepi ka 1,8 meter bahkan aya anu 2 meter. Bedana jeung maneh nyaeta, lamun jirapah mah panjang beuheung, lamun maneh mah heuras beuheung. Pokona eta jirapah teh jadi sato anu pangjangkungna di alam dunya. Meunang beja ceuk tinu dipercaya, ieu jirapah teh asalna ti daratan Afrika. Ari hakaneun jirapah teh lain bala-bala, kade. Hakaneun jirapah nyaeta dangdaunan tina tangkal anu jangkung kawas tangkal akasia. Kokod atawa cokor hareupna anu panjang teh mantuan manehna nepi ka dahan tangkal anu luhur. Tapi jirapah teh lain sato anu galak. Manehna lembut, tapi bisa najong kuat pisan, bisa nembag singa nepi ka semaput bahkan nepi ka lawan anu ditajongna kojor. Matak maneh lamun panggih jeung jirapah ulah sok diheureyan kade bisi ditajong. Jirapah boga jantung anu gede jeung kuat, sabab ieu jantungna teh kudu ngompa getih tinu cokorna nepi ka beuheung jeung uteukna nu jangkung eta. Salian ti eta, jirapah oge bisa komunikasi jeung sasama jirapah ku sora anu lalaunan pisan, anu kumaneh mah ieu sora moal kadenge. Jadi kitu coy, jirapah mah katinggali siga anu cicing, tapi sabenerna mah keur ngarobrol make sora leuleus anu ngan bisa kadenge ku sasama jirapahna. Maneh pasti karek nyaho ieu jirapah teh bisa lumpat tarik pisan nepi ka 60 kilometer per jamna, contona lamun keur diudag ku singa atawa predatorna. Tuluy sanajan lempangna siga anu ngalayah lalaunan. Tapi ulah salah, ieu gerakna teh katinggali elegan jeung tenang. Lamun keur nginum, beuheungna kudu dibengkokkeun ka handap bari cokor hareupna teh kudu didengkakkeun. Tah, kitu atuh sakilat carita ngeunaan jirapah, sato anu teungan saukur jangkung tapi oge simbol kakuatan, katenangan, jeung kaharmonisan jeung alam. Mugia ku ilmu ieu, maneh jadi leuwih pinter, soleh, bager jeung mika cinta ka alam. Tong poho dukung terus konten channel YouTube aing, nyaeta konten edukatif 8087. Sunda nu nyentuh rasa jeung nambah ilmu, sabab ilmu teh kudu dibagikeun jeung dijadikeun hikmah. Hatur nuhun geus nongton, tong hilap like, komen, jeung bejaan barudak maneh, bisi maranehna aya nu can apal tentang jirapah.